termasuk diceplitah sok mencit sapi baik itu adalah akikah. Amal akikatu faya mayuzhabu anil maulud yaumas sabi'ah. Adapun akikah adalah hayawan dipencit poin ke-7 setelah lahiran anak. Poin ke-7 bagusna terkuat poin ke-14, terkuat poin 40, terkuat baik geus cicing. Emang terkuat kanaon ge? Gitu nya. Akikah teh dina kitab di anu Taliban dia kullu mauludin marhunatun. Awas, seperti kullu mauludin marhunatun. Setiap anak yang baru lahir itu digadekeun. Sakali deui. Kullu mauludin marhunatun. Setiap anak yang lahir itu digadekeun. Pertanyaanna, lamun urang ngagadekeun katakan ngagadekeun sawah. Sawah urang digadekeun. Atau motor kapugadean bisa teu urang ngambil manfaat tina barang nu digadekeun urang. Moal digadekeun sawah urang moal, digadekeun motor mobil naon bae moal. Kumaha mun urang hayang ngambil manfaat tina barang nu digadekeun? Carana adalah ditebus. Maka anak itu kudu mauludin marburatun. Setiap anak baru lahir itu sabaraha digadekeun. Artina hajut teuing pinter eta anak dina hadis lain kan anu ngadoakeun jelema lamun geus bae kan putus amalna kecuali tilu salah satuna adalah anak saleh. Walaupun anak soleh teu diakikahan doana moal sampai ka Allah. Gitu. Ningali hadis tadi. Moal sampai urang moal bisa ngambil manfaat tina eta anak. Kudu kumaha akikahan heula. Itu ya, akikah. Nah. Wa misal zabuha ila tuluy syamsi. Sunnahna mencit hayawan akikah itu ieu tafaulan ketika mancorong paron poe. Tafaulan supaya ieu nu diakikahan teh semakin megar, semakin manfaat. Panon poe kan manfaat ka sakabeh jalma. Manfaat ka sakabeh jalma. Nu kurang sehat neangan sinar panon poe, umur pare sinar panon poe. Anu matana nyeri mata, anu osok dituruban bae ku songko tah kos kitu. Botak Baiklah bil kalam satani wa lil jariyah satu lalaki 2 awewe 1 wa yuda al-aku minha lil fuqara wal masakin fayahmilu ma yuda alaihi minha min lahmiha wa muraqiha ilaihi wa yaduhum ilaihi. Masya Allah ya, sampai segitu dibagi ke dagingnya. Arek daging apa? Ke orang-orang fakir miskin, payahmilu mayyuhdabihi minha min lahmiha wa murkiha nanti ya nanti karena suku walayaduhum ilaihi ulah diundang kita dahar dewe kau urang ya abdol aja ulah diundang kita dahar kau urang lamun dipaksa kumaha wayat bahuha bihuluin kemudian lamun pasakna nu manis ila rijlaha sukuna maulah awas sukuna ulah dipasak terus urang malik ya lamun dombanya tulang ulah dipotong-potong tulang ulah lupa dipotong ulah digojolkeun supaya tanpa tulang budak anu diakikahan bagus. Nah terus suku nama khusus ya suku ya
subuhna diberikan ke kabilah. Berikan ke kabilah. Nah kabilah teh dukun beranak. Kadukun haji. kapan haji? Lain maka bidan. Nah, jadi lamun masuk aya nu koordinir naon ngaranna teh? Akikah tah sukunna ulah di pasak berekeun kirim ke bidan teh lumayan tahun naik kiriman suku sapi gitu. Nyamun aya kota Semarang, anu ibadah yang sempurna. Nah, ibadah yang sempurna itu. Jadi akikah dipasak, dibagi-bagikan. Sampai sekali dibagi-bagikan, pas ngebagikeun foto, jebret, sedang berbagi akikah. Nah, itu ada nah, akikah aya. Terus kumaha mun akikah di urang kalau banda akikah geus paeh, terserah eta mah. Ulah teu meunang ulah. Geus kajeun we. Untung daekeun kene akikah. Engke diterima teu urusan terima jeung teu urusan Allah lah. Gitu. Yasir wala tu'asir, permudah jangan dipersulit. Itu aja guys. Ya. Mantap deh. Lamun dunia pesantren mah geus budak teh diakikahan geus balikeun dombana atas nama budak kita meuli biasa dipasang di pondok. Pondok nah wal hadyu hadiah mah di urang jarang. Naon hadiah teh? Wal hadyu mayusaku lil haram taqarruban ila Allah wa qatu zabiha wa qulu dia. Hadiah mah hayawan tadi disebutkan digiring